dicabut ku malaikat kang turang teh sakara nyawa ngangeseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barja geus waktu ninggalkeun lembur ngajugjug ka alam kubur menang ali geus diukur mahikeun awak sapuju keung mah geura dulu menang ali geus diukur mahikeun awak sapuju rek naon anu dibawa duit loba sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh bela nafsu pasea menang tisuk-sruk tidung-dung besok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu jakat nage ibadah ka teler-teler nepi ka nyangkulu ngaler di tengah imah ngagolet ngajolopong diruban diriung ditarung diriung ditarung Paji Nurdin lagadar datang pasara istighfar wa nya age batilu mangis gambar pacampur jeung waas setan mah serimu puas setan mah serimu puas Masya Allah dang harta anu ngundung-ngundung pakaian duit satangtung ngan make boeh asiwung ditambah kai jeung padu lawang amal geus ditutup hanjakal waktu keur hirup talangke bet teu sanggup paingan Rasul ngelingan dunya mah pangubaraan habat kamalinaan tong goyang teu nyubadanan ieu dugening geus nyangkora ruku padung rapu lemah poek rupak jeung atuh genah ngarumas nu ngelisu sadusa kanu rek maturan geusan cicing babarengan ngarayeuh wa mana sobat mana dulur geuning baralika lembur teu maturan dikubur sumawo nambahan oge harta banda kuring nu dipukit berang peting cik mana nu rek ngadeki geuning geus kieu mah kuring hanjaka aduh hanjaka nya pasarip sukandi teu getos sadia aman ngan amal nu jadi bakal hanjaka nurut ka embung ngan harta nu digugulu ngecep budi ayeuna geuning kaduh
naon keur panjing laras sediati cerik nyata perih nahan kuci mata getih harta mah geuning teu noli teu kurang nu nganasehan geus ulah reksa sama teu guna geus kaliwat tong hantem hanjakalan panteu kurang nu ngelingan pek tanggung ngejawab sorangan gerak jawab pariksaan paremutan parantosan mangga urang lawan nyepan sugan sinarang jawa sugan ngajadi ka maslahatan nguping ieu pepeling mugisi jadi panggung